Mana jalma lain apal kana ilmu us eta mah cenah apalun kitu kina tinggal we urang ayeuna tinggal ku lengkahna tinggal ku geupatna tinggal ku ngalirna bakal kaciri eta manglukeun hiji ciri aya sifat-sifat anu aya ngacikeun diri urang teh aya ieu mah sifatna kieu padahal mah kaciri eta teh lain apal-apal teuing eta teh nyirikeun jalma kabogaan sifat anu sapertosna urang walhiman atau urang lawama atau urang nyaeta imarah atau napi urang nafsuna mutmainnah bakal katinggal lain apaleun ngan kade intaku pirosatil mukmin sieun ku pirasatna jalma mukmin sabab jalma mukmin tapi mukmin anu mana kudu sieun ku pisaratna pirasatna jalma mukmin kudu sieun sabab eta jalma mukmin bakal dipasihan kuningan ku Gusti Allah. Ngan mukmin teh pana mukmin teh dibagi-bagi pangkatna beda-beda kayak mukminah mukmin naon iman taklif mukmin aya iman ilmu mukmin deui iman kaditu naqian mukmin deui aya iman kaditu naon haknya mukmin deui aya iman hakikat eta mukmin tah urang teh kira-kira jalma titel mukmin ngan imana dina tingkatan anu mana kari imana iman taklif nyata anu tuturuti kana cariosan anu sener nyata omongan batur bari ninggalkeun kana galeuna teu bisa ninggalkeun eta dia naros kami ayah hari mani hari sekarang telah berilmu dengan ilmu hafal jeung dalilna doa untuk dan abdi nah hageun ngajalankeun abdi menurutan batur ayeuna contohna tawabul ilmi abdi ge kan sabire dengan ilmu da batur ge kitu ramena kitu tah kitu ngaranna ilmu naon iman taklif cek eta teh cek biaya nyata ka saudara apa biaya sareng biaya mah nya eta mah hari rakanya hari raka eta teh hari lanceun asa ngobrol hari ka eta raka teh kumaha teu gitu bahasana denya kirang sopan kadang-kadang atau kari ade kata nabi nampai atau jenengan wae kumaha lamun biaya dibeukeun iya gitu atau biaya kata ayah hari mana begitu asal gitu tadi gitu bagaimana cetakan adi dilanjut bisa ya hormat nanya padahal dina agama diatur tapi nah agama ngatur tapi orang beragama tapi nah teu dilaksanakeun da kapukul mah aya kai cenah kitu ki lanceut atawa ki adi kapukul mah kitu bahasana teh eta teh sopan cenah atau akal sakitnya tapi nah dina aturan agama kalawan diatur tapi nah kurang teu dipraktekkeun kadang-kadang hari maneh aya geus di mana asa kitu tara eta teh kebiasaan atau kumaha nuturkeun urang adat atau kebiasaan atau umat tara kumaha atau nuturkeun anu matak nyalametkeun eta aturan agama udah begitu ini. Nah, gini hese urang anu sapopoe we urang. Gitu. Wih, pilih. Gitunya. Pak jalma anu kalebetkeun bawana nafsu mutmainnah mah banget kalintang pisan berean
nana din papada manusia berehan lamun jalma anu berehan bakal katingali gerak jeung gerikna dina lahiriahna bakal katingali kaciri nyaeta dina raraina beda jalma anu berehan jeung jalma anu berehan sok bakal katingal terus berehan itu berehan kan tingkat dina raraina bujang-bujang dina raraina sebagian dina raraina kiciupna ge beda anu berehan jeung anu berehan anu berehan jeung anu beri beda teh untuk dina asosana dina bibirna dina bibirna maka beda anu jalma anu berehan jeung anu beri bujang-bujang dina bibirna ngajangilakna ge bakal katingal jalma anu berehan jeung jalma anu teu bereh artina anu nabalirna ge ngajangilakna eta beda semua korengkakna jalma anu berehan jeung jalma anu teu berehan lain unggulnya dan kayak gitu tak itu ibu nusa senama urang pengen ulah waka urang kan itu urang-urang nyaritakeun we batur atau urang teh nyaritakeun we kaon batur atau nabi urang teh ningali ubal poe teh tinggal batur tinggal heula diri pribadi urang cek sebagian urang kudu sibuk ningali kana diri pribadi urang ulah ningali sibuk nyari batur teh jalma anu sae gitu bilih lengkah urang bilih urang nyaeta amal urang bilih mah urang nyaeta itikad jeung lisan jeung amal urang teh bilih lepat sapareksi diri pribadi urang tah wih kan me nyaeta balana nafsu mutmainnah nu bakal hiji mah banget berehanana kunaon dek berehanana ku ilmu berehan kunaon dek berehanana ku harta tah eta jalma banget pisannya eta berehan mana apargina sabab rasul kalintang kelas jeung asihna sabab rasul merupakan hiji contoh anu kalintang saena banget pisan berehan kajen anjeunna teu tuang daripada urang nyaeta tatanggana teu ai urang lain kajen urang tuang wios tatangga ogela segitu berarti itu nyontoh Rasulullahnya itu Rasulullahnya ente kadang-kadang urang masuk kayak sifat non saur sepi mah panas bara batur meuli urang anu teu raosna asal gitu tah kade ulah kitu kade urang teh bisi disebutkeun nyaeta tukang nyaeta naon ibu kata-kata teh bu osok wilara antara Rasul mah ngagoreng eta anu digoreng teh nepi ka mana ka angseuna kanyeuna deuna henteu daripada anu angseun teh kabagian ayo urang mah ngakajakeun tengah poe ngagoreng jengkol aduh dialah ka mana baladina teh nya cek ayeuna kali itu tah 50 meter ka angseuna cenah ieu ge seugit anu ngagoreng jengkol padahal mah anu jengkol mah nek mah seugit namanya lain anu ngagoreng sanes tah kitu tah ieu teh urang teh Rasulullah mah sifatna kitu sifat berehan tah jalma mukmin mah jalma mukmin anu kaancikan nyaeta nafsuna mutmainnah pasti bakal berehan lain ukur ilmuna pasti harta oge moal ese silih tulungan gitu tahu nanti kira-kira osok itu tah nyosok cenah tuh kitanya dah alhamdulillah alhamdulillah ngan singkureun sok ngemutan ibu sok kaimutan tarakeun deui mah tapi siga nulungan tapi kadang-kadang eta nulungan teu aya gitu kadang-kadang sini balikeun
contoh sok aya nu ngaturkeun osok aya nu maot osok ibu-ibu ngelek naon ngelek seperti senarantang atau basko atau jualan di usia itu artinya itu dibalikin dari siapa tuker mana kehadiranana tuh kudu nama jalma anu berkakenaan eta teh kuduna sebenar-benar urang ikhlas karena Allah. Jadi kira-kira mana urang siga ieu mah patuker-tuker keur mah eta teh keluarga teh kaayaan kitu urang teh kuduna mah sabenar-benar urang teh kitu sebetulnya hablum minanas kudu saksi diturunan jeung papada manusia nyata kalituna dina katerangan bahwa Allah dina Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mesti disurunan dina kasayan jeung urang silitureuna dina katakwaan. Taina teh urang teh keur ngajalankeun katakwaan terhadap Gusti sok silitureuna atuh. Intinya secara singkat